sabar kakeun abdi. Moga-moga aku abdi teh sini mangpaatkeun ku Allah. Moga-moga abdi sing kenging pituduh ti Allah. Jig jang didoakeun ku mama sing berkah hirup maneh, sing jadi kiai gede, sing dimanfaatkeun ilmu maneh, sing hasil naon rupa anu dituju ku maneh. Lakon bakal datang, oge bakal mulang. Poe bakal nyaangan, oge bakal moekan. Sanajan taya zaman anu hakikatna hade, sanajan taya zaman anu hakikatna goreng, tapi nu aya jarum zaman anu moal eureun terus laju nyampurnaan ieu kauripan. Itu katumbiri nu endah nu mangrupa warna, katumbiri nu nyaangan ieu dunya nu jadi pangeusi warna kahuripan. Katumbiri bakal eureun mancar, dunya bakal beku jeung bakal bisu. Pun kahuripan moal kabeh kalaksana, di mana puncak perlaya geus kadampar dibarengan ku sagara. Jang saborelak cahaya ka tembong dina panon salira jang.
cahaya anu bakal nembongkeun kahadean di zaman jaga. Jang cahaya nu bakal nyaangan lampah jalan anjeun, jalan nu pinuh ku ilmu jeung pangarti. Nu ku anjeun digali di perjalanan, nu pinuh ku kasobar jeung katakwaan. Raljang gerak igelang ieu kahuripan nu pinuh kabagjaan jeung dibarengan kurintangan. Raljang gerak baca ka mana jalana, gerak teang ka mana likuna, dugikeun anjeun nepi ka tujuan hidup. Raljang gerak teang guru nu taladan, nu mere akal tinu katulusan hate anu murni dinu ati sanubari. Muga-muga anjeun bisa jadi bangsa anu terdiri, jadi bangsa anu pinuh ku ilmu. Sangkan anjeun bakal muka cakrawala saalam dunia. Alam dunia nu pinuh ku kahadean, keur jaga nyalametkeun hirup. Hirup jeung sesama hidup di alam padang poe panjang. Raljang saya selana rong datala biwam ro'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Aman deh. Akhirnya aduh iya. Aduh Allah iya. Maka pusing aku masih si Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aya orok belum nih, kita kalieukeun. Mana? Alah, heueuh.
asar wasabihi adadan rahim doli. Assalamualaikum. Wah, ayo naon, Mang? Waalaikumsalam. Kula rek masantren. Masantren sih masantren. Tapi eta kopiah menibem. Pak Masihan, tanda panon ti ajengan. Di mana ada rompokna Pak Kiai? Di itu tuh Palitongo. Hayu gerak ku kami anteur. Meh kami teu kabesekan deui. Ayo, Pak dia. Itu kopiah namun diburung kitunya. Heueuh aing teu paham eta kumaha pola pikir na eta jelema. Da naon we? Siga wah kita kok beut. Nok gede beureum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rina balik ke mana? Iya bade ngajajakeun kitab ke pondok. Beneran ya soalnya. Weh. Naon? Ieu pangantar ke nyeun si Ahmad santanya. Ahmad, Ya aya tuh. Kurangnya. Nah. Said kadiga. Naon? Sahanu tadi? Santri anyar. Rok gede. Menikah kasepnya. Nya meni kaset dan hanjakal kopiahna meni beureum. Kasep di mana? Ah, kasep kene aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sajang, sok ka jero ka dia. Jang. Banjar Karang Panglayungan anyar Pinanggi. Di mana dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan teh? Di pesantren itu, Mama. Aya naon, Jang? Abdi bade masantren, Mama. Iya, keamanatan serat ti ajengan Somad. Oh, Ki Somad. Murid mama eta teh baheula. Heuh syukur. Alhamdulillah. Gunung Himalaya ageng-agengan, bungah manah mama, hidup daek masantren, daek nyuprih ilmu agama. Heuh syukur. Saha ngaran hidup teh Jang? Ahmad. Ahmad. Mad. Bungah mama teh. Ngan aya bingung saeutik. Ieu tempat tos pinuh ku sadayana santri. Kitu bingung mama mah. Terkecuali hidup daek ditempatkeun di dapur. Lamun hidup daek di dapur, ku mama dipanggieunkeun kamar. Kumaha daek hidup? Cocok aing di dinya. Deket kana kejo ieu. Laras ajengan. Didinya we abi mah ulah dialih-alihkeun deui terus. Oh syukur ari daek mah sila hidup ditempatkeun di dapur. Leh. Ka dieu Jang euy. Naon Mak? Oh, ieu si Ahmad anterkeun ka dapur. Bari beberes duaan. Si ieu dek ditempatkeun di dapur. Dipanggieun kamar ditu. Sabab tempat nu lain pan geus pinuh. Sok ka itu anterkeun ka dapur. Ya, Mak. Sok ka itu. Cik ka itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengekeun mad euy ku hidup. Ibda binafsi. Piheulaan ku sorangan. Sagala rupa oge diri teh mangrupakeun eunteung. Jadi lamun hidup eureuh ngalakonan hade kudu hade heula pribadi. Jadi panginditan hidup ulah coba-coba hayang hade ka batur, hade ka alam, hade ka pangeran. Lamun diri sorangan can hade.
Jadi di mana hidup ngahargaan batur eta tandana hidup ngahargaan diri sorangan. Sabab naon rupa bakal malik deh ka sorangan. Hade bakal kepetik hade. Goreng ponya kitu deui bakal karandapan goreng ku diri pribadi. Jadi diri panginditan. Lamun urang hayang hade ka batur kudu hade heula ka sorangan. Mun teh mah damai jeung batur kudu bisa damai heula jeung diri pribadi. Sabab lamun diri geus bisa damai, geus bisa suwung hartina. Jadi henteu karena kara-kara, karena ningali batur, karena ningali harta, karena ningali dunya. Jadi suwungkeun heula hate. Eta tandana hade ka diri pribadi. Camkeun ku hidup euy. Lamun hidup hayang sagala rupa, lancar segala rupana urusan, suwungkeun heula, pandang karindoan nu maha kawasa, kabeh bakal kaala. Heuh kitu eta jampe hirup jang Kahartos. Tapi abdi teh rada melang ieu teh. Kanu janten sepuh di lembur. Tos kirang langkung 8 warsi teu acan penak. Teu acan tepung. Ngan kumaha kitu cara ngadoakeun anaknya jengan? syukur. Eta tanda hidup jalma hade. Jadi kanyaah indung bapa manteng eueuh batasanana. Hidup punya kitu deui sabalikna. Berarti aya kontak batin eta antara indung bapa jeung anak. Tapi tong hariwang hidup di dieu ngalakukeun kalak pagawean hade nyupri ilmu. Mudah-mudahan we naon rupa anu ku hidup dilakukeun kahadeana cing ngocor ngagolontor kanu jai indung bapa. Tong hariwang kulak canggeum bagja awak geus aya titis tulis ti ajalina. Lamun memang nu maha kawasa ku kudrat jeung irodatna nangtukeun hidup pangideui jeung maranehna tong hariwang. Nu penting mah hidup sing jucung nyupri ilmu di ieu pasantren. Sing yakin. Malahan mah sing boga kayakinan dina hate. Sing bisa hidup ngangkat derajat nu jadi kolot. Sabab sakumaha hidup anu disupri. Anu bakal nulungan jaga di yaumil akhir teh nyaeta anak nu soleh. Eta catat ku hidup. Ngarti hidup. Oh, najengan. Syukur. Tah, Mad, kusaha bae naon sakedeung deui burit ye. Sabab engke bada magrib ibu-ibu rek aya pangaosan. Sok aya mah jeung si Oleh ka itu siapkeun ompreng. Kayak kan jadwalna pangaosan ibu-ibu ayeuna teh pan. Sok ka itu jeung si Oleh ajak. Mohon ajengan. Kitu nabi bade milarianna Oleh. Sok ber ka itu. Di kantun ajengan. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mad. Perih si laing hirup teh we. Mudah-mudahan we sing jadi peurah. Leh. Oleh. Sakadang we santana. La ilaha illallah. Leh. Keur naon? Oi. Keur ngapakeun? Lah iya tuh keburu burit. Pan tadi dipi orang ku ajengan teh milarian suluh. Hayu ah. Ya hayu atuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ari mana? Nah, suat ngarok bro. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim.
Maliki Mana aing mah henteu. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Kadieu mana oge? iyyaka Kadieu. nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Danya, Mang Aman mah kasep. Kasep kene aing. Kopiah beum. Allahumma sholli ala nuril anwar wa Aduh, ya kopiah ya. Kopiah beulem. Beulem kopiah beulem. Beungeut hideung. Beungeut hideung siga oli. Oh, bener. Yuk ganti kopiah tah. Nah, halus keureun. Anjing, mantap euy. Allah. Halus kan cayana lah. Ada Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Dina deget ieu urang sapantesna ngucapkeun rasa syukur ku alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana santri-santri ayeuna tiasa kempel dina pangaosan mingguan ieu. Anu ayeuna anu bakal diaoskeun teu weleh tina tadi rasa syukur tina nikmat Allah. Nikmat Allah teh aya 100 dibagi 2. Aya nikmat alit, aya nikmat ageung. 88 kalebet kana nikmat ageung. Nikmat ageung teh naon wae? Nikmat jiga kieu urang tiasa calik. Tina calik oge ieu teh tiasa dinikmati ku urang teh. Namun teu aya nikmat calik, misal jika aya penyakit wasir eta teh nyeri tina calik oge. Teras anu 88 tadi teh teu ayana teh aya di dunia. Jika nah bet disebut nikmat ageung sabab sakabeh makhluk Allah tina sasatoan, tina tumbuhan, tina manusia boh anu kafir, anu iman eta teh kabehana meunang nikmat Allah teh. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asor wa tiryakil agyar wa miftahi bil yasar aidina Muhammadil muhtar walihil athar wa asabihil ahyar adadani amladi wa isori. Duh menenakeun eta salawat. Oleh mah bisa wae Beneran eta enakeun kadangeuna. tuh hari oleh tos nyantri di dia tos sabaraha lami Abi mah tos dialit di dieu. geuning Ari Sugante. Aya eta kopea menang ti mana meuni beureum kitu siga budak. Ieu teh puguh pasti we unggal-unggal abdi ka mana pasti ningalina teh kana kopeh beureum wae. Da cedah bener cek ajengan. Ieu teh kopeh barudak. Nah, ieu teh tanda panon leh teh ajengan basa abdi keur nyantri di pasantren itu. Hari oleh apa kan salat mutar
Berapa? Tadi nu di lebak ku abi di adomkeun. Oh nu kitu. Aya orang selawatan bareng lah. Tapi tak apa. Nya enak adilah. Kayak olehnya. Nah, sok. Allahumma Allahumma sholli ala nuril anwar wa asril asor. Sholli ala nur anwar wa asril asor. Asor wa siryatil agyar wa siryatil agyar. Lamun Ahmad terus jantan ajengan tong hilap ka olehnya. Moale Ahmad mah bagja lalu rencangan siga oleh oleh nah bager ke Ahmad teu isin gitu amang jeung nu kopiahna beureum. Henteu Mat, malihan abi mah senang gaduh rencangan siga Ahmad teh rajin, bager, pinter, sanajan nganggo kopiah beureum oge asa tos kalancik sorangan. Mah jauh-jauh leh. Oh, Sama deket. Tuh tinggal orang mah jauh tuh. Tuh bisa. Oh. oh, nah jauh. Nges tuh timbul. Nah, eta jauh leh. Kayak dinya. Oh, Nges geus magrib ieu ih. Tapi penasaran. Dani aminahi wa ifdoli Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asor wa atiryatil agyar wa miftahi bil yasar. Assalamualaikum. Ukti. kurangannya kurang tarik atuh kurangan sok Lain ngarajis ya? Buru-buru ke masjid. Maghrib keraka ngadu jepret. Buru-buru. Neng Titi, urang ka masjid bareng yuk. Datas waktos nangaos. Hayu atuh, tapi sakedapnya. Bareng macam tolombong. Walaili ida saja mawadda aka rabbi
wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lamahul bayan asyamsu wal qamaru bihusban. Si Ahmad wanci geus janari kieu masih keneh ngapalkeun. Bener Jang. Kayak yang maneh Jang euy. Mugawe maneh cing hasil naon rupanu dimepi maksud. Cing menang ilmu nu mangpaat maneh. Sodri Soku oleh di asli Robri Sohli Sodri Wayasirli Amri Wahdul Uqdatam min lisani Yafqahu qawli. Kemana budak teh? Geus cukup. Geus heubeul budak teh masantren di dieu. Ahmad, ka dieu Jang euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka dieu Jang, sok diuk tah di dinya. Cik, bacakeun bagian ilmu nahwu. Mama yang ngadenge, sok kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musolliyan ala nabil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa astainullaha fi alfiyah maqasidu nahwi biha mahwiyah qaribul aqsa bilabdin munjajid wa tabsutul badla biwadin munjajid. Eta teh doa Nabi Musa leh, dimana tina diartikeun tina ayat nu bieu teh, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, serta hilangkanlah keluh di lidah ini. Semoga perkataanku dapat dimengerti. Jadi mun oleh hayang komunikasi ka batur, hayang dimudahkeun urusana, tinggal di tina ayat eta nya. Anu mudah urusana teh nu mana? Nu kumaha? Anu lapang dadana. Ketek ku Allah teh bakal dimudahkeun urusan oleh teh. Mun hoyong komunikasi ka batur oleh teh dah lapang dadana, tong aya rasa ujub ka batur. Tong aya ujub dina hate oleh teh. Kitu leh. Hap, guys, cukup. Cunduk waktu ninggang kana mangsa. Hampura mamalain ngusir, tapi geus meujeuna hidup, geus meujeuna ngamangpaatkeun ilmu. Bral gera miruk mitutur ka ahli-ahli anjeun, umumna ka muslimin muslimat. Muga ilmu hidup dimangpaatkeun ku Allah. Bral geus cukup hidup. Timbalan naon rupi nu disanggemkeun ku mama. Insyaallah ku abi diestukeun pisan. Bral anak king. Bral Dibohonkeun pidoa didoakeun ku mama. Yeuh titip mama ngan ukur bisa mekelan doa ka hidup. Robbana waj'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wala taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad doyir. Amin amin. Bral mat jika ditu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sobri sodri. Allahumma sobri sodri. Assalamualaikum. Amri. Waalaikumsalam. Pak. Punten sakali deui. Abi tos ngawagel kana waktos ngaosna. Cunuk kana waktu ninggang kana mangsa Bapak. Sim kuring teh tos waktosna kedah muli. Abi bade ka dieu teh bari nyungkeun di hampura. Pilih mana aya saur nu teu kaukur. Aya ucap ka ucap. Bilih salami ieu teh abi teh seueur-seueur ngalakukeun kesalahan anu bapak janten guru sareng oleh janten batur. Aku bari nyungkeun di hampura. Sok jang ku Bapak di hampura. Sok bray jang. Cing ilmu anu ku Bapak anu disampaikan anu sakitu-sakituna cing berkah yang maneh, cing manfaat jang. Cing maneh jadi kiai gede, jadi lalaki lanting, pinalih langit, lalanang jati. Atuh kukituna meren si oleh teh babaturan maneh teh pasti berat jang. Sok ku Bapak ditinggalkeun heulanya. Bapak bade mamatah heula santri-santri nu sanesnya. Sok hampura oge bapaknya. Ya, kirangan. Sok. Bapak ditinggalkeunnya. Aku gak bisa dilayang Ahmad dalam masalah soleh. Terus kuduna orang teh pisah leh. Padahal lebih gak apa-apa gak oleh. Aku gak bisa dilayang Ahmad dalam masalah soleh. Kumaha ke oleh teh babaturan. Aduh pagbagarnya ke Ahmad. Ahmad ke karama babaturan si oleh. Sekarang tertinggal. Kuduna orang teh pisah. Kuduna orang teh masing-masing leh. Gak apa-apa. Ayo nama oleh kudu kuat kumaha nage. Geus teh. Urang teh geus kuduna geus papisah leh. Ayeuna takdir urang teh dipisahkeun ku Gusti. Mugi we urang teh panggih di sorga leh. Oleh kudu kuat. Ayeuna salam ti Ahmad terakhir. Sing rajin-rajin olehnya tipeti ngadengekeun anu jadi sepuh anu janten guru di dieu leh. Titip we oleh sing sehat, sing salamat. Sing jadi kiai leh. Ayeuna Ahmad rek pamitnya leh. Ahmad rek pamit leh. Semoga mohon leh. Aduh. Mami doakan sing jadi kiai mah. Amin leh. Amin. Nges leh. Nges leh. HP nyarinya Ahmad ayeuna pamit. Assalamualaikum. Neng pamitnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asor. Duh, Mang Ahmad. Da Mang Ahmad majalmi bagernya tehnya.
Neng, sanajan dihina-hina kopeah berem oge, tapi tetap sabar we Mang Ahmad mah. Muga-muga we dipasihan rezeki nu ageng ku Allah. Anjing selamat mak. Kami bilang semoga jadi kiai. Sing sehat, sing salaman. Oh.